Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Arsa Aulia ti kelas 10 MIPA hiji. Di dieu abdi bade nyaritakeun deui carita babad godog Kean Santang. Kean Santang teh putra Prabu Siliwangi anu katelah gagah tur sakti. Di Pajajaran malah di Pulau Jawa teu aya hiji jalma oge anu tiasa nandingan kasaktianana. Dina hiji waktu, Kean Santang ngadeuheus ka Ramana yen dirina hayang ningali getih dirina sorangan. Hayang tarung ngadu jajaten tapi teu aya anu tiasa nandingan. Ngadangu kasawuran putrana kitu, Prabu Siliwangi geuwat nyawuran para ahli nujum karajaan. Menta bongbolongan sugan aya jalma anu bisa nandingan kasaktian Kean Santang. Ditanya kitu, para ahli nujum karajaan kabehanana teu aya nu nembal. Ngan teu lila ujug-ujug aya aki-aki anu nyamperkeun ka Kanjeng Prabu. Kanjeng Prabu, kaula apal saha jalma anu bisa nandingan kasaktian tuang putra. Jalma ieu teh jauh pisan ayana di nagri Makkah. Ngaranna Bagenda Ali. Saha kira-kirana anu bakal unggul lamun putra kaula tarung jeung Bagenda Ali? Samemeh ngajawab, aki-aki eta teh geus ngaleungit duka ka mana. Ti harita Kean Santang teu bisa cicing genah. Hayang gara-gara pok patepung jeung Bagenda Ali hayang tarung ngadu jajaten. Hiji waktu Kean Santang pamitan ka Ramana Prabu Siliwangi sejamiang ka nagri Makkah rek nepungan Bagenda Ali. Sageus diwidian indit Kean Santang ka nagri Makkah. Barang nepi di nagri Makkah, Kean Santang patepung jeung aki-aki anu keur ngiuhan di handapeun tangkal korma. Pok Kean Santang nanya, "Ki, cing tuduhkeun di mana ayana Bagenda Ali teh?" Aki-aki eta ukur melong neges-neges kanu anyar datang. "Saha ujang teh?" Pok kalah malik nanya. "Kaula Kean Santang ti Pulau Jawa. Kaula hayang patepung jeung Bagenda Ali. Cenah anjeunna jalma sakti. Kaula hayang tarung ngadu jajaten." "Oh, hayu atuh tuturkeun Aki," ceuk eta aki-aki ngajak indit ti dinya. Kean Santang nuturkeun. Tapi karek sababaraha lengkah, pok eta aki-aki teh nyarita, "Aeh, iteuk Aki tinggaleun, cing pangnyokotkeun ujang." Geuwat Kean Santang balik deui, maksudna rek mangnyokotkeun iteuk. Ai iteuk si aki eta teh nancep di gigireun tangkal korma. Pas dicabut iteuk eta teh hese pisan pageuh, unggal nyobaan aneh lain iteukna anu kacabut tapi kalakas sukuna anu mebes kana taneuh. Kitu we terus unggal manehna nyobaan nyabut eta iteuk, sukuna beuki mebes. Kean Santang geus ngoprot kesang. Manehna boga curiga lamun eta aki-aki anu boga iteuk teh lain jalma samanea. Sanggeus kitu eta aki-aki teh geus aya di gigireun. Kean Santang teh nanya saha saenyana Andika teh Ki, bari rada lungse. Si aki ditanya kitu teh ngan ukur seuri. "Nya kaula teh anu ditayang ku Andika, kaula teh Bagenda Ali." Ngadangu kitu Kean Santang nyuuh kana sampean Bagenda Ali. "Kaula taluk kaula hoyong guguru ka Bagenda," ceuk Kean Santang. "Heug, tapi Andika kudu ngucapkeun sahadat asup Islam," ceuk Bagenda Ali. Harita keneh Kean Santang asup Islam. Tuluy ngulik bag-bagan Islam di nagri Makkah. Sanggeus ngarasa cukup boga elmu, Kean Santang pamit ka Bagenda Ali hayang mulang ka nagrina nyaeta ka Pajajaran. Bagenda Ali ngawidian mere pancen yen Kean Santang kudu nyebarkeun agama Islam di Pulau Jawa. Aya 2 barang anu dibekelkeun ku Bagenda Ali ka Kean Santang nyaeta tasbeh jeung Al-Qur'an. Kean Santang mulang ka nagrina Pajajaran. Teu saeutik rahayat anu tuluy ngagem Islam. Ari Ramana teu kersaeun ngagem Islam dibarengan ku prajuritna. Ramana Prabu Siliwangi ngungsi ka hiji tempat di Pakidulan, Garut. Cenah anjeunna teh ngahiyang ngaleungit tanpa wujud, jeung para prajuritna ngarubah rupa jadi maung. Sakitu wae nu tiasa ku abdi dicaritakeun. Punten sagala kalepatan sareng sagala kakurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.